Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal diajar ngeunaan guguritan sareng 17 pupuh Sunda. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan, pupuh durma, dan mijil. 4.5 Mengekspresikan guguritan pupuh durma dan mijil dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, dan unsur kebahasaan guguritan pupuh durma dan mijil, serta dapat mengekspresikannya. Sateacana, hideuk pasti kantos ngadangu ngeunaan pupuh. Biasana pupuh anu kawentar teh nyaeta pupuh kinanti. Anu eusina teh budak leutik bisa ngapung. Tah ayeuna urang pedar leuwih seueur ngeunaan pupuh. Kitu oge naon sih harti guguritan teh? Ayeuna urang pedar sasarengan. Mika wanoh guguritan. Guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Kulantaran henteu panjang, biasa nama ditulisna ngan dina hiji pupuh. Henteu gonta-ganti pupuh kawas dina wawacan. Lantaran ditulis dina wangun pupuh, tangtu kudu nohonan patokan-patokan pupuhna. Anu ngawengku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Nurutkeun para ahli, guguritan teh mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaereh ku Mataram atawa Islam. Pangarang nu mindeng nulis guguritan nu sok diadumaniskeun jeung sajak nyaeta Yusrusyana, Dian Hendrayana, R.A.F. Wahyu Wibisana, jeung lainna. Guguritan teh dibacana biasana bari dihariringkeun make lalaguan anu geus matok pikeun eta pupuh atawa dijadikeun rumpaka dina tembang cianjuran. Pupuh nyaeta patokan atawa aturan anu biasa dipake dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda anu biasa ngagunakeun aturan atawa patokan pupuh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Pupuh Sunda aya 17. Dibagi jadi sekar ageng jeung sekar alit. 17 pupuh. Anu kaasup pupuh sekar ageng aya kinanti, sinom, asmarandana, jeung dangdang gula. Upama disingkat jadi KSAD. Pupuh anu kalebet sekar alit. Anu kahiji aya Mas Kumambang, pucung, mijil, durma, pangkur, magatru, ladrang, balakbak, gurisa, gambuh, wirangrong, lambang, jeung juru demung. Guru lagu nyaeta Sora Tungtung dina unggal padalisan. Guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal padalisan. Padalisan nyaeta baris. Pada nyaeta bait. Ayeuna perhatikeun contoh pupuh kinanti nu aya di handap. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Kuriling ka kalayangan,
neangan nu amis-amis sarupaning bumbuahan naon bae nu kapanggih. Ayeuna urang etang guru lagu jeung guru wilanganana. Budak leutik bisa ngapung. Bak-bakku ngapungna peuting. Kuri lingka kalayangan. Neangan nu amis-amis sarupaning bumbuahan naon bae nu kapanggih. Tah, ayeuna tos katinggalkan aya sabaraha guru lagu jeung guru wilanganana. Guru wilangan mangrupa angka, guru lagu mangrupa huruf. Cobi hidup tinggal contoh guguritan. Pupuh Durma. Guru lagu jeung guru wilanganana 12A 7I genep A 7A 7I 5A 5I. Pupuh Mijil 10I genep O 10E 10I genep I genep U. Cobi ayeuna etang hidup leres teu guru lagu sareng guru wilangan dina contoh guguritan Pupuh Durma anu temana ngaran-ngaran daerah di Jawa Barat. Sareng guguritan dina Pupuh Mijil anu temana ngaran-ngaran bubuahan. Ayeuna cobi hidup kerjakeun latihan soal anu aya dina layar. Aya guguritan Pupuh Durma sareng guguritan Pupuh Mijil. Eusian titik-titik eta ku jawaban anu tos disadiakeun di handap. Pilih salah sahiji jawaban anu cocok pikeun ngeusian titik-titikna. Anu pamungkas, urang bakal diajar ngeunaan nulis guguritan. Upama hidup rek nulis guguritan, utamakeun hidup kudu apal kana guru lagu jeung guru wilangan sarta jumlah padalisan dina sapadana. Lamun bisa jeung pasipatanana. Tah, ayeuna mah hidup diajar heula nulis guguritan karangan hidup nyalira. Luyukeun jeung temana. Misal, ngaran kadaharan Hasunda. Tugasna pek ayeuna hidup diajar nulis guguritan karangan hidup nyalira, tangtukeun heula temana, tuluy luyukeun jeung patokan pupuhna. Misal, hidup bade milih pupuh kinanti. Luyukeun guguritan hidup sareng patokan pupuh kinanti. Kumaha barudak? Pedaran ngeunaan guguritan ieu kaasup kana pedaran anu lumayan ngasah otak. Sabab geuningan saacan urang diajar ngeunaan guguritan, urang kedah apal heula kana 17 pupuh. Minimal urang terang nami-nami 17 pupuh eta. Leuwih hade deui lamun urang apal kana patokan-patokan 17 pupuh. Tapi urang tos apal 5 patokan pupuh oge eta tos kawilang lumayan hade. Mung sakitu pedaran ngeunaan guguritan sareng 17 pupuh Sunda. Pamugi ku ayana pedaran ngeunaan guguritan 17 pupuh ieu hidup tiasa apal sareng wanoh kana 17 pupuh Sunda sareng hidup tos tiasa nulis guguritan dina wangun pupuh. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.